duit. Alah aing bisa ngarieukeun wae. Ieu bah COD teh ngaran-ngaranna COD ieu bayar di tempatnya, dibayar di tempat duitna ke di imah duitna di imah. Heuh naon COD teh atuh? Naon atuh lah dia periode naon Dalam peri naon nya case order naon atuh lah sapoho deui ya peri teh itu teh COD nya COD teh naon nya case order naon atuh udah besok teh pugu-pugu si eta mah pokoknya teh keur bingung. Nah atuh kan urang teh jual kantong nah kudu kasih si Peri mah tukang jahit. Peri deh tukang jahit si Peri menusuk nyilan kantong. Yeuh, COD bayar di tempat, COD teh bayar di tempat. Duit lain ku tanah lain. Mun teh mung dibayar ku tempat, hayang dibayar ku duit. Heeh, pan eta oge dibayar di tempat ku duit. Ampun. Ayeuna mah kieu bah, geus dijadikeun ieu kembang. Nya. Yeuh, kira-kira aya sabara tangkal ka ditu tah? Aya 2000 siki mah. Hargana 3000, bae 3000. 25 we lah, mungkin ku saya di DP-an. 25 mah ada kumaha atuh biasana ge 3000-an bah. Ayeuna mah kitu ya bah, mun wani wae nya abah 3000-an sok mangga sana. Upami teh mah wayahna da itu tadi datang di wae cenah. Kumaha ieu teh urang teh nah pan lagi dijanjian si Peri atuh ieu teh. Balah beresin bah. Iya COD kumaha euy? Ye, COD teh ngaran-ngaran COD teh bayar di tempat. Heuh, dibayar. Mung bisa dibayar ke tempat yang ku duit. Alah.